20.000 Aya 20.000 10. lagi berarti ente kurang ke orang 10.000. Aing mah kemarin asa bingung ya, asa orang nu katipu teh. Pipan orang teh malik tuh ngutangkeun tapi si Albert jadi malik utang ka urang. Urang asa lieur kumaha ieu. Urang ngabeunang keneh katipu gitu ku budak boloon gitu. Terus ya aing kudu kumaha kitu euy. Aing lieur teh kakak aing jadi malik utang gitu. Hah? Yang boloon aing langin ek nih selaya hate yuk pikiran wae utang ngangat inspirasi juga aya batur itu ngobrol gitu geus geus manggeus da geus puguh eta mah duit urang gitu kan wae cing bisa ngaieu gitu di jalanna gitu sing ngahapekeun wae urang mah gitu. Ulang tepal ruguh dengan kur aya batur dengan kur jejer jeung jejer aya batur dengan ulang kate mate itu asa naralangsa tubuh pemadegan mulu kumaha tinggi di kuring atuh ieu kumaha atuh Kek jadi ngomong orang itu karena tengah itu Mang non mang oi mang aduh aya naon non mang ulang wae caritakeun atuh caritakeun atuh pikiran pikiran teh batu biru jejer jeung jejer we itu da jeung saha atuh ngobrol mang ulah di penem sorangan gitu ngobrol saha heeh terus di mana lo tah biasa mang lah urang ieu alhamdulillah mang urangnya sarua mang duh mang urang keur parusing gitu duh urang teh nginjemkeun duit terus urang teh ditagih weng teh ku urang teh ditagih teh maka urang nu malik hutang tanah eta bisa malik hutang gitu kumaha tah si duitna teh kurang 10.000 nginjem 20.000 kurang 10.000 si Aam mikeun 10.000 kasih Aam eta malik hutang ka urang 10.000 ya setengah artinya tuh orangnya jadi liar mang jadi nginjemkeun duit 20 dibikeun 10 10 lah ke sore 10 deui gitu jadi anggar malik hutang 10 kakak malik hutang 10 asal lieur heeh mang orangnya kepikiran we liar lagi kumaha anjing teh asal utang mah lieur mamang oge mikiranna eta mah nyari deukeun aya sing bisa gitu mawana mang tak kitu we mihapekeun gitu urang mah da kumaha deui sabar wae teu lah da meuli kemeureun wae hareup bener sing bapak ingin kebahagiaan gitu mah gitu we lah sorangan mah gitu sing aya kagantian we gitu lah gitu sing kagantian mang nuhun we da urang geus papahiwan gitu da urang kasade gitu ngobrol kieu teh gitu da kacuat ke batur mah sok tara dianggap gitu tara didenge ku batur mah gitu entah amang we gitu ya bisa ngobrol kieu teh
teh terus si amang kunaon ya ulang-ulang sorangan bareng museup gitu. Iya Ya bahasa soranganan. iya ulang-ulang teh penting teh museup teh eleh museup teh. Aduh, mangnya suka teh aing mikiran naon, pikiran musupnya. Aduh, ini maksud awal tuh amang mikiran naon, amang maywati mikiran museup jeung museup kita na pikiran teh. Masang toge eleh wae gitu. Museup eleh wae. Jadi mikiran museup aja jeung masang toge gitu amang mah. sugan teh da. Bayar 1,5 juta penting. 1 juta. Anjir gede atuh emang mah. Kan kata bisa digawe eta mikiran eleh museup. Aya teh ditulikeun wae mumpung eueuh batur maksudna mah erek nyangan nu penting sasa nu penting gitu. Suganan aya gitu. Heeh bener gitu nama hirup mah jeung jejer gitu dah. Keboga batur kumaha. Mang Mah teh gitu dah sekarang lihat teh teh mamang teh. Eta eleh museup. Pikiran wae Pikiran wae gitu. Reksa arepan gitu. Pikiran wae eta mah. Pikiran mana gitu ya hayang sangkan menang di museup gitu. Itu mamang we teh jadi kakak kieu tah ulang-ulang di si balong. Mang bawa kenalan teh. Ya kitu eun tuh museup. Di mana? Yang sakali jeprut Di mana eta? aya ya kan kudu ieu heula kan tuh kudu susulumputan ya mah ya gitu jauh ti batur gitu. Dukun maksudnya gitu. Lah semacam eta we gitu ulah bejakeun mah eta nama lah. Oh, Libur gitu udah. Ya privasi dukun mah gitu. wah gitu mah ya baturan teh mamang ya penting teh museup ya bisi eleh deui. Tah gitu ayo Ayeuna uang ka ditu ayeuna. tah ayo ayeuna wang ieu teang gitu. Wong ini teh nama jalan kumaha ge wang. Sarehatan we. Jujur ya ame Suganan wae gitu ya aya milik gitu. penting rek main deui bisi eleh ya. Boga kawawuhan gitu ya. Oh ya Wang teang lah itu ayeuna. Nam Tuh kan di jalan mana? Kali itu tuh. Tuh, Kang itu tuh teman-teman tuh. Tuh. Oh itu Yang ya. nama tuh kelas Tuh, itu ya nama ke tempat nama tuh. Kalau nggak dekat jauh lah. Wow, kenal dekat itu. iya gimana teh Iya. Jadi ya mah kudu bisa kumaha nyamun ya mah ngejaga gitu, ngejaga ulah aya batur ngapaeun gitu. Da ieu mah beda deui gitu ya mah. Ari amang kan dia geus yakin gitu. iya yakin amang malo Ngan ulah setengah hati gitu, da setengah hati mah ya mau diberean gitu. oh henteu namun geus pas ieu panek main peuting Heeh. kira ku amang ge eleh di mah ieu Oh, tuh pirakunya. Ya atuh wang teang gitu. raya gitu Aya lah. paroe tempatna ge Oh, mang beda ya mah tuh da ya mah. Si Yeuna gitu si dukunna teh beda di ti batur yang menjadi paharowek gitu. Mah kurang gitu. sok mah eta tuh Heeh. mana dua minggu Bah. Paharowek kieu tuh. Naon jang bro kajero Mang buru aya ya. oh nama tuh raya Ya buru ga tadi teang. mana ya Tah, ieu mang ieu tempatna teh. tempatnya Heeh tuh. cok jang bereskeun tas sama kena jang cok hamparkeun jang Tah dia mah ngara dia tuh. Dia mah dia teh nya kudu berapa. dan bayang ngiring calik ya mangga Oke. Aya naon ieu kadari ieu jang aya pirogi naon Iya bah biasa lah. Karena SD iya itu hayong iya gitu meresaran gitu ya memang abi ya tujuh frustasi gitu karena ngusep gitu. frustasi kunaon jang kata apa cok ceritakeun ka abah jang Nyama iya bah itu nyaris kemauantun gitu bawa teruskeun ka si amangna gitu. aya naon jang
Ayo tembah habis teh nguseup teh eleh wae hayang sangkan menangan ieu ceuceur dipake ngusupna hayang siringan gitu ieu kumaha carana pada ieu cek alo boga kenalan jangan masuk kana ngejampean jujur cenah tapi teh hayang dijampean jujur teh ieu teh hayang pika menangan lah ulah eleh wae ieu jujur ieu kumaha carana gitu. Nah itu bah koyong amang abdi teh gitu. Nya sok kadeukeun jujur aja sugan ku abah wang tinggal jujurna ame siringan jujurna Abah. oh jujur nama halus itu jang cing Tah ieu bah kenalan naon itu gitu. Buat kamari ieu si amang buat temenan gitu. Menang jadi acan. Golono atuh da ieu majang polos batur mah marake dina jejer teh make pangasih batur majang ieu mah polos Atuh pangesiankeun atuh ke kuakinya uang eusiannya kiraha ieu dipake deui main ieu mun teh main gitu teh oh uang ayeuna cing teh kumaha ieu cing kuaki uang eusiannya jejer nanya meh meunangan wae nya nya tuh ke karunya ieu si amang ieu ulang-ulang wae teh bade meunang kamari. keun kuaki uang eusian ieu jejernya bakal alus ieu gacor bakal meunangan ya ku abahnya dibere jang jawokan jang nguseup mah cing sang komara sang komara gera datang sang komari gera seuri nyut nyelep wah sia sok gacor ieu mah jang insyaallah aki mah yeuh jang jujurnya kade ulah kalengkahan mengompol ulah dibawa ngompol pokona mah jujur ieu mah nya mandian ku kembang gitu nya nah gua abdi tampi ya ya mangga jang mangga mudah-mudahan we ya sing siringan ya ulah eleh ieu ya pasti jang an syariat ulah dikabawa ngompol ieu jejer teh geningan lo bisaannya Mah sangka ya apanya jujur kosong nya bener wah. Lila babuhna si alo ieu Selilang tahun-tahun lain tibarae to bebeja tuh bebejam meureun bebejaan. mun nya ti pareto ieu ka dieu menangan meureunnya Mun mari golono Bang. musik mau golono wae mun kana togel ge bisaeun meureunnya Bisaeun. Berarti emang kayak di wae lah. kayak Iya lah musik pulang geus pulang poser kan jujur namanya lo kan jeung kumaha tuh enak mulang wae nya kitu wae hatur nuhun kitu atos ngayakeun ngamejehkeun si amang gitu. nya jang gig ku abang Karunya gitu. ku abah geus dieusian jejer jig bakal meunangan penting ayeuna mah Ya, komat kumaha nya jig nya atuh kitu mah banyak mangga sami-sami mulang atuh tos ieu mah nuhun pisan ya sami-sami jang jig didoakeun jig de mulang mah tuh mangga Ya. Ya betul ah, emang ah. mangga jon jajar jampean mah meunang penting ayeuna ya Teu atuh mang dakuan itu pana ieu. Dah. Bah, assalamualaikum. meunang jajar penting ayeuna mah lo Heeh. di jampean mah Bah lah ya. Cobaan lah. cobaan